Wah iya, nak seblak deui, atuh da kumaha nya bes komo deui usum hujan mah hayangna teh kanu kadarieu we, heueuh nya eta hayang kanu lada. Nya hudang sare, jangar. Jadi nate erek neang naon coba erek neang anu seger-seger, bae tuh belaan di payungnya. Da lieur atuh. Dahar wae sangu bosannya. Ya sudah, jadi nate ngagidi gue neangan si pejit. Aduh ya Allah, ya teh tadi teh lanjut uing teh ngajaknya, tapi dikarenakan si uing nak kagok keur ngasakan, jadi nanti ditinggalkan. Mesti heula maraneh nama. Ya pak, gas bes. Geus leutik hujan nama itu nya. Ngan ari tadi payung mah da sieun ieu geuning sieun riet dedek teh timnya teh. Aduh, pokoknya mah mapai gang lain mapai jalan satapak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi, ya dengan erek baranghakan, sese, untuk baranghakan atau cina? Ayah kita teh, ayah, seblak. Tah pokok namanya singkat cerita ari nu batur mah geus araraya heueuh geus keur nyarapek ai uing mah acan da soalna kan telat geuning ka dieuna geus we jadina teh sabar menunggu guys tapi teu lila ngadon torojol we seblakna karunyaeun meureunannya culak cileuk sorangan kitunya ari nu batur geus dihuapkeun heueuh jadi buru-buru dijieunkeun kela-kela ieu teh keur ngahuap teh senok teh ngadon nyalampeurkeun ieu teh panasaraneun hayang ngasaan seblak anu uing soalna kan make jerukna kuat kaloba kitunya ari cengekna gan saehe tapok teh rasana teh geuning alah batan cuka geuning haseum hungkul we ieu teh karasana teh cenah pokona mah ulah loba protes uingna keur nyeri huntu jadi sambalna teh gan saeutik padu we atuh heueuh ngaleungitkeun jangar imah ku haseumna.